kadituna ke bakal rugi ka bina-bina dina poe kiamat. Sabab cek sebagian katakan hadis Rasul nyata al-waro ari waro eta sayyidul amali dijadikan gustina amal. Berarti orang diajar api. Jadi warote eta dilebetkeun gustina. Lamun urang ibadah tanpa waro, lamun urang ngajalankeun suatu kewajiban tanpa waro, bahkan cek sebagian keterangan tanpa ilmu, tambah udah nama tambah barokah, tambah ilmu, tambah manfaat, tambah ilmu, tambah ketakwaan terhadap Gusti, tambah ilmu, tambah kasayanana, insyaallah begitu kakara lebetkeun nyaeta urang bakal menang kebahagiaan dunia jeung akhirat. Tak kembali sakitu yuk urang emutan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu mana hadisna insyaallah